Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tetangkeun mimiti ka Indra Nopal Jayawardana di kelas 8A. Perencangan seangkatan ku simandi Pikladede. Nangkung ti payun, ayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Ilahi Robbi nu maena kalayan hidayah sareng inayahna. Urang sadaya tiasa kempel dina ieu acara dina kaayaan sehat walafiat. Dina waktos ieu abdi bade nerangkeun pikeun pentingna ngajaga kebersihan lingkungan kanggo urang sadayana. Janten urang sadayana kedah sawa wajib ngajaga kebersihan pikeun diri urang sorangan. Dina salah sahiji hadis diterangkeun, inna dofatu minnal iman. Nu hartosna kabersihan teh sabagian tina iman. Dina hadis eta urang tangtu tos ngartos maksud sareng tujuanna nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate urang. Murni urang sadaya iman ka Allah, berarti urang kudu bersih atami suci dina segala kotor tuh hadas alit atawa hadas ageung. Bersih eta sadayana teh nu didasarkeun tina bersih jeung sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang. Kabersihan sakola kudu urang jaga, urang kudu maksa cinta kabersihan tangkan hate urang ge milu bersih. Urang kedah ngajaga lingkungan sakola sapertos ulah mikeun sampah kapaduan, nyoret-nyoret tembok atawa bangku sakola jeung sajagana. Supaya dina urang diajar cipta proses ngajar ngajar jadina ngeunah pastina namun ih tangtuna menjadi betah mun aya di lingkungan sakola atawa di jero kelas. Tuguna urang kudu ngajaga kebersihan sakola sapertos mikeun sampah kudu katempatna. Kabersihan oge aya marupi rapi maksudna nyata aya kebersihan hate, kebersihan jiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Tah urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana. Allahumma amin. Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hidup sehat kanggo kasayang urang geus sadaya sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti Nu Maha Welas tur Maha Hati. Secara sasarangan urang hayu ngajaga kebersihan dina lingkungan sakola. Tekap sakitu wae abdi nyanggakeun biantara ieu pamungkas pisanggem bilih aya basa anu kirang antep saeureusna atau dikecap anu kirah meresna saharusna mugi serta ngahapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.